Hah, si Upo nggak ada kabar-kabar itu buat panen. Dah, telepon dulu. Halo? Uha, Ya? bagaimana ini dengan hasil panen palawija kamu ya? Kamu nggak setor-setor sama Ai? Oh, ieu teh da can panen-panen atuh da musim hujan wae, ek dia lagi hujan wae. Kumaha tuh kayak ngadaguan 3 bulan setengah deui mah. What happened? Aya naon? You bilang musim hujan. Di sini enggak hujan-hujan. You mau berbohong kepada Ai? Aduh! Beneran, can panen dia teh. Coba hujan wae di dinya atuh datang hujan teh di imah. Hari dia mau da hujan wae. Udah, kalau begitu Ai tunggu yuk setor kepada Ai. Ai mau ke Moi dulu. Ke Moi! Moi! Bye! Wah ini dia bohong. Sabenerna mah da geus ngalah urang teh pertanian teh. Kumaha be ieu teh geus beres panen teh? Iya itu tadi kieuana ieu aya teh juga harga murah utang tukang bayar kumaha sebetulnya utang datang hungkul geuning Ieu teh panen teh kur sakieu ya bebenangan. ya sakieu na bos hargana hoream murah Wah, kemain penting mah bisa kajual we. Aya meureun 4 tahun setengah mah. aya 5 ton hutang dan tukang bayar udah teuing Tah bejakeun we kitu panen saeutik we kitu. udah bingung loba mata-mataan anu mau ngebejakeun beneran bos ge jual ka saha ieu teh sesin teh bingung aya murah kieu mah Teu ge aya nu ka dieu. bingung kumaha aya silieur ka tuh Mending aya nu ka dieu tuh nu ada duitana. Aduh, kebeneran ieu panen. Tah bos ieu. Panen. Sabarahaan ieu tuh. Aya meureun 25 kilo mah. Oh, hutang lagi leuwih gede. Kumaha we da. Kayak di aku tadi ya. Teh Jeung dicicil. itu badannya, ayo we dicicil iraha lunasna ieu hutang teh miliaran. terus teh beres we kunaon Eta. Ah, atuh udah capek ayo we ngamodal dibayaran hanteu. Sumpah ya tungguin gedean buat nabunganna kapok dan nongeng. Nu penting mah utang mah beres, kembali lauk ge. Bisa barang dahar we. Aduh manis, ayo napus mah manis ya terus gitu. Anu ngaluarkeun modal na anu apus. Aduh. Kumaha tuh kan nya ngena. Cik, atuh ngebon-ngebon naon, ayeuna anu sakiran rada kaharti gitu. Ulah anu kieu we beli ih. Ayeuna cabe mahal boga alaeunana ya mah modal badag atuh Apa modal mah aya atuh dicece bos aya. Oh beki gede bengkak kami mungkin. Bagaimana sih kamu itu? Aku di sana kemari Mau aya aku. kamajuan kieu-kieu wae Kan mah. ari barang dahar ti mana kan aku tina modal heula eta dahar. Tuh, da atuh heuh ada tegas teh jujur hungkul atuh. Kira aku 3 bulan kudu Dititah jadi puasa. modal kadang pake dahar. Pakai makan-makan. Ada kira aku nungguan eta kudu puasa we nya we barang dahar. Nya pake heula we nu aya. Mangke hutang motonan penting lunas Lunas we bae Ya kudu. sudah lunas di kudu puguh waktuna. Ai puasa anggeus 7 tahun setengah ada bukan main. Wah, gedean deh kapalang edan, neng. Kagok we 20 tahunan we lah. Iya duit jual ka Kan batu. kudu kana mobil atuh, kana sepeda we tuh sakieu mah. Jual ka batu. Itu kan bari ngakut jadi tuh ngakut cabe, ngakut Ngakut cabe. teh, ngakut segala rupa. Aya kitu nu ieu nu ngajual cabe. Ayo lupa ka bos mah tuh. Lah ieu mungkin itu pelipus dua siki mah. Pangapasan teh ieu tah. Itu bababetkeun anak. Bae nama-nama kiloan. Saya mau ke Moi dulu. Sesudah ke Moi, saya mau nyamperin itu si Uho teknik sama kakek Onde. Pusing ini, nggak ada pemasukan sama sekali. Ai pusing. Wah. Aku udah dari Moi. Ya. Hah? Itu rumah si Uho bukan? Sama kakek Onde. Katanya dia tengah itu palawija. Komedi sekali dia sama Ai. Bener-bener Ai samperin dia, Ai maki-maki dia ngebohonin Ai. Jika tuh isukan mah ngebon naon heula sok sakali deui lah di modalan. Sok erek naon sok ngobrol ka bos sok.
Ayeuna keneh pisan modalan sakali deui tapi Bos pemberian hutang aing aduh kumaha hargana murah jawa rek kumaha teh. nya tuh sok ngobonawan sakirana ngapikiran anu duitna rada lumayan. Oh, rek minum ganja ada akibatna narapida penjara. Sok guru rada dipikiran heula atuh moal naon. Ulah ieu mah otak teh marendem we geus kitu. Ek mulak melon da kapalang gede muda. Eta lah. Mulak melon Sabaraha eta kira-kira? paling sekitar kena 50 jutaan, 5 eta teh. Ngomong ayeuna keneh pisan. Ayo percaya neng gitu kalau kapalang. Percaya tapi sakali deui ieu nya, sakali deui ieu da ieu teh geuning hutang masih keneh gede. Kembae ari hutangna hanu ukur ka abdi hungkul mah. Ulah ka batur mah ulah. Ieu bercabang-cabang kan jadi milieur. Ieu mah duit aya heula DP da ieu can nyairkeun. Sok atuh burukeun. Uang cairkeun duit mah. Masuk Anak itu. saware heula meureun nya. Pulkeun atuh dipulkeun ami ketagok. Eta duit ini baradang itu. Ieu kan aya lu. Ieu mah DP heula. Ari eta mah acan kabeh nya kayak urang panyairkeun heula dasar nyepengan duit di rumah teh. Ieu tarima lah ieu sakieu. Sok. Ieu Ridho. Ridho sabalik deui we. Ridho kumaha. Duit tuh bagi Alah, bisa pakai modal di saware aku saware pakai ulin deui we saware deui mah lah penting mah ka dieu duit mah Tuh, hei Wah. You understand? I know, no, hate you. You tahu ini buku, you segini banyaknya. Mau apa you kesini? Iya, badan narik sayuran. Maksudnya? Iya, badan ditarik, sekedar ku mobil nuju ngayuan heula, kan jual bereskeun heula. Sebentar. You ini siapa sebenarnya? Jelasin kepada I. Bandar. Anu teh ngamodalan kebon. Ngamodalan rupa. Onde. Kalian berani-beraninya kau menduakan I. Onde. You understand ini apa? Onde. Wah, uang lagi Nona. Buku hutang you sama I. Aduh, mati aku. You sama I punya buku banyak seperti ini. Hitung sama you pada ini buku ada berapa? satu Ini lalu baku hutang aku. 3 Ya Allah. 4 5 6 7 Jadi you paham? You banyak hutang sama I punya. You gak bertanggung jawab. I pulang nge-mall, I langsung jangan di kepala I. Hah? Aduh. Ieu teh pernah ngamodalan deui dia teh geus menta deui duit. Melon non, Paku. Oh my god, hutangna teh loba. Kabeh loba. 250 juta deui. Dia teh geus ngamodalan deui 50 juta. Kakara saware. Cenah cenah kebon melon. Hei, dengerin dia punya ngomong. Geus we kieu mah laluna sana ka urang duaan sok mampu teu? Nipu jadi nanti ka ditu ka dieu hutang rambai. Membayar hutang non, kita harga hese Yang geus balikeun deui duit tuh dia ah. Kemarin Ulah, you atuh. ditembak ku ai 250 triliun dikemanain sama you orang? Hei! You orang. Gimana pertanggungjawaban sama ai nih, Bon? Yuk ini. Duh, bayar datang di nu lagi kakek onde. Astagfirullah. Terserah kita pemajikan. You orang punya utang banyak. namanya juga manusia hidup Lain manusia hidup, riwayat hutang. Habis kesabaran. Iya, balikan deh modal lain akhirnya balikan. Wah, Kayak diterapkan sama batur deh. ulah uang pakai modal di kebun melon Macet parah di dia ya. Apa you kawin lagi uang sama Ai sama dia dipakai kawin lagi sama you orang? Si Ganang mah curiga gitu. Kakek onde, apakah dia kawin lagi? mungkin banyak simpanan. Oh my god. Aduh, tuh hari tadi tuh mampu mayar, mampu kan
tadi. Kasih amang balik mana? Amang eta teh nya. Aduh, saya mah enggak bayar mereka. Nggak Aduh, sekian setor dicicil kali sate. ya enggak bisa. Orang stres, orang seserian ditagih hutang seserian. Bayar sama dia, sama Nyi Berel. Mikir, bener. Kakek Onde, bagaimana ini pertanggungjawaban kalian kepada Ai sama Nyi Berel? Bayar, pinjam uang terus. Pinjam gue ayo bayar hantu. Udah dicicil Bang, sehari. bang, pinjam. 1.000 sehari, yuk kira beli es kul-kul. 1.000 sehari, bagaimana uang 250 triliun saya? Bae saumur hirupan we. Oh, mau dihirup modal sakadang deui rek kumaha. Nyi Berel, utang dia sama Yu berapa? Kemarin teh 750, ayeuna teh geus menta deui 50. 50 juta apa? 50 juta nanya 50.000. Jangan Hai. 50.000. Aduh, iya Nyi Enok, 800 juta. Nyi Enok, Yu orang punya suami kakek Onde banyak utang sama Ai. Dia dibelikan apa itu uangnya? Ai punya. Nyi Enok, Dikatakan berasa aja. masa 250 triliun dibelikan beas? Lauk-lauknya. Ieu kesabaran geus beak ya. Geus balikeun ayeuna duit ayeuna kana pisan lah ayeuna. Udah tek balik ya. Ulah pura-pura eta wae, tak tadi diomongan geus balikeun duit ayeuna kana pisan balik ya. Teu kuat ya. Kira aku dibalikin deui. Balikan we, balikan. Duit ngeusina sapu mah temenan kembali. Balikan we. Kembali Geus atuh. kurang beak kesabaran ya. Sok we tinggal urusan jeung si ieu hungkul jeung urang mah buru-buru anggeuskeun. Teu kudu dihitung. Bunga gabung gua. Kurang saha ieu ngecewa. Apa ini? Aduh, kucing masuk tas Ai. Oh, beneran dititah dibayar kok eta. Ini selendang sutra dari Moy, Ai punya. Ini celana untuk si Charlie, Ai belanja dari Moy. Juga mampu kakek Onde. Hah? Ai sudah pusing 7 keliling. Balikin uang Ai sekarang juga. Ai mau holiday ke Hawaii, balikin 250 triliun sekarang juga. Ya ada tuh kalau sekarang mah kalau tahun hareup udah ya menang 4 ton. Yuk kata bersugan-sugan we, bersugan-sugan. Ini Damn! Mau doang, harus punya lore modal. Maaf non, aku lagi pusing. 7 tahun, lu orang gak bayar-bayar setoran sama Ai. 7 tahun yuk, bilang Ai harus sabar kepada yuk orang. Mau dilebok sama Ai. Rada sisir ketumpuhan. Hei, yuk mau dilebok sama Ai? Non, nanti dibayar lagi non. Ah, Geus ulah kaliwatan da ieu kieu teh mah paur. acting sama Ai, you acting sama Ai, you pura-pura gila. Apa-apa gimana ini? Bayar sekarang juga, bayar. Bayar pakai apa tuh? Dah mau duit tahu ge. Ya 1000 perak bae. Hey, hey, Bagus, bagus ting. kamu udah ganteng ini. Yuk mau gak kawin sama anak Ai si Ona Markona? Baiklah, asal beres utang. Bener. Nah. Tapi Ai bohong sama Yu. Najis Ai gak belum itu apa sak juga sia. Hah? Ya.